ku kefakiran urang ku kamiskinan urang takarubkeun ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi abdi ieu dibere hirup ku Gusti alhamdulillah sanggeus sakitu jadi manusia makhluk rupang mulyana alhamdulillah mengenal ka Gusti tur ngadengekeun pangajian alhamdulillah abdi boga keyakinan sebab cek Kangjeng Nabi panglobana penduduk surga adalah fuqara abdi jadikeun salah satu penduduk surga Gusti sebab abdi teh fakir. Ngaku orang teu fakir, bukan naon tuh orang imah, ja urang mah saya aya bejakeun ka Gusti Allah dengan motif syukuran bersyukur dijadikeun makhluk nu pangmulyana di samping eta bersyukur urang dibere nikmat nu panggedena yakni Islam anu bakal nyampaikeun urang ka surga Allah nikmat anu hese papadana kabelah dieuna urang dibere sehat dibere muriang gering sehat muriang gering eta mah variasi hirup nang Gusti Allah